Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, wasta abdi Mita Fairan Alhaq dari kelas 10 MIPA 2. Di dia abdi bade nyarita sasakala situ Cileunca. Jadi pada zaman baheula di hiji leuweung geledegan aya tangkal kai anu kacida gedena serta jangkungna. Nah, ngaran ieu kai teh rasa mala. Sakabeh tatangkalan anu dihandeupeunana jeung di sakitaranana eta tangkal kai teh mending ngagigis tur kacida mihormatna. Malah seolah-olah ngaku raja wae, rajana tangkal kai di leuweung eta. Dina hiji waktu sawatara tatangkalan aya nu di sabundeurna teh ngaplek ngobrol gunem catur. Anu ngamimitian ngobrolna teh tangkal karembi, pokna teh kieu. Lain sikilah ari didinya rek angger anut wae jeung tetep rek ngaku raja wae ka rasa mala teh. Nyanya atuh moal teu sauyunan atawa umum jeung batur koriak pada nyarebutkeun nu notongan mun boga lampah anu beda ti batur teh, ceuk tangkal dadap. Hih, ulah waka boga anggapan kitu, anggur eta pakarang anu sareukeut. Sasatna cucuk anu aya dipimili ku awak sakujur gesek-gesek wae kanu sakujur awak ngarah rasa mala teh peuriheun, ceuk tangkal karambi. Naha kunaon kitu? Ngewa tudaan kami mah eta mun aya milik teh hauk pisan, mun aya hiji rezeki sok dihampol di peulaan bae, sok didongkang ku akar mayangna. Jadi hakaneun teh beakeun ku sorangan. Ah heueuh nya kakarak eungeuh, kaula ge sok mindeng ngarahu sakalina hayang moyan bet sok leubeung panon poe teh kahiman bae kudahan jeung rasa mala. Tah geuning kapikir ayeuna mah ku anjeun nya, ceuk karambi nguntup. Ke heula urang menta pamanggih anu sejen, ceuk dadap rada nyandet. Kuniang jukut ala-ala nyang hareup ka dadap jeung karambi. Hih, syukur atuh boga rencana kitu. Puguh kuring ge sarua punya hate kos kitu. Teu betus. Kuring ge ngan kore wae teh hese ngajangkungan hese rek ngarambat dah kahalangan. Kuring ngarojong kana pamugdan anjeun duaan pokna. Yuk atuh ulah leleda ari pada boga ka nyeri mah urang ngorag rasa mala pokna. Teu lila karembi dadap jeung jukut alak-alak madep ka harepeun rasa mala. Pangapunten seun sumawi nu ngadaheus teh abdi saparangkai seja ngadugikeun ka sedih ati katugeunah manah. Eta kamastaka salira teh aya nu sok cucungah, manuk ese nangka sok cieu wae kana mastaka salira anu sasat jadi makuta anu kedah dipupusti ari ieu di kotoran. Mangga mutan kotoran teh sok janten manggadeuh anu sok nyongcai tuangeun salira. Bakat ku ambek di mana aya manuk ese nangkep dina rasa mala sok ngadikeun tangkalna. Lila-lila tangkal rasa mala teh jadi purutul henteu daunan. Tinggal tangkal anu ngalenceng tapi tangguh henteu regok sanajan kadupak anginna. Kakueum ku Cileuncang anu ngadak-ngadak ngabendung sabeundeureunnana. Cileuncang anu ngambeyeung pedah cihujan teu bisa laju ka hilir kabalayangan dangdaunan rasa mala anu numpuk. Kulah Cileuncang lila-lila ngaleberan, atukna jadi hiji satu kala situ Cileunca. Robah ucapan tina dina Cileuncang. Sakitu wae dongeng ti abdi. Punten bila aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.